Salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wilujeng sonten sadayana. Sore. Wilujeng sonten sadayana. Sonten. Alhamdulillah ngerti bahasa Sunda kene berarti. Aya sonten aya santen. Ari Sonten. sonten masuk sore arisan kita ke para sahabatna oge urang sadaya selaku umat manusia yaumil. Iya. Hatur nuhun ka karesana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng encing pamirsa, wilujeng tepangde sareng simkuring berenjit bali hideung. Alhamdulillah dina dinten ieu simkuring tiasa tepung lawung pantok jonghok sareng pamirsa sadaya. Dina channel berenjit bali hideung anu mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna. Untuk kituna abdi bade nayangkeun hiji video perkawis calisada dina minggu kamari. Margi dina minggu kamari mah alhamdulillah sanes acara calisada teh sanes di Sekretariat Balai Hideung. Nanging di daerah Kalijaya Desa Rengas Dengklok Utara, Kecamatan Rengas Dengklok. Kukituna kumargi abdi dina minggu kamari mah teu tiasa ngeblogna gitu janten anu sanes begitu hapunten bilih di antawisna aya naon penayangan anu kirang gitulah gitu begituna hapunten sate acana mung ieu mah berarti meureunanda agenda Balai Hideung nya begituna punten pisan ka pamirsa sadaya saupamina seueur kakirangan hapunten mangga nyanggakeun mugia aya manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tuh geningnya alhamdulillah di Kalijaya mah sanes paguyuban kasundaan anu ngiring teh katingali ku para saderek sadaya nya anu nuju nonton di acara ieu murang kali anu yuswa mulai 4 tahun pangetan nu katingali ku abdi mah sekitar 4 tahun dugi ka remaja malah maya di antawisna ibu-ibu oge sareng bapak-bapak ngiringan. Alhamdulillahnya ternyata calisada teh masih keneh aya anu tiasa ngamumule pangenten. Mangga atuh nyanggakeun urang sami-sami nonton. Wilujeng. Latena ya A ya I ya U ya E pae ya O ya E hirup ini gimana A I U E O ya E hirup ya E satos ngecan acung ayo duluan si dulu hari nulis ieu mah daek nulis ya, hari ngaji mah teu daek nulis ya.
Tah, biaci. Ayo bok, bagondrong. Ayo dong. No terakhir tah wa saha. Wasitia. Wa saha. Wa saha, Pak. Iya. Sakali deui aya nu disebat aktara ngalakeunna wasaha. Aya dong. Deui. Sakali deui dihareup diupna. Kaganga. Cajanya. Adana. Pabama. Yarala. Wasaha. Gondrong. Wae. Nah, buah pajang mah urang ngaranan atanapi masihanami teh teu pake bapana Udin mana adoh ngaran anakna Michael Jordan bapana Asep ibuna Homsah ngaran anakna Jennifer bapana ibuna Ii anakna Zafira. Oh keren. Nah dua topi ini mata topi kami sudah topi luhur ayat sekian tak buat biasa pak tinggal huruf F naon leungit palang atanapi topi nu tukang leungit ieu pak ieu F pak Sunda cek arep pak kenapa aya deui pak vitamin tingali topina leungit sadayana cenah kaos huruf U dina laten leres dilajeng Q atanapi dina Arabna kop mirip huruf M dina laten lajeng deui X gabungan huruf sa dirapetkeun asalna teh eta huruf sa asalna huruf sa sa dina X dirapetkeun jadi X sa nu terakhir eta Z atau zai dina Arab mirip huruf O tingali huruf O naon leungit huruf O sareng za mirip henteu pan tempo di dinya O naon huruf A I O sareng za naon nu leungit O jeung za naon leungit naon eta O tempo di dinya O naon sarwate jeung itu naon anu leungit topina aya palang kahandap ngigir tingali O berarti anu O mah dina ayaan ieu eueuh berarti Z atau zai mirip henteu nah eueuh tuan kahandap beda orang dina laten lamun kieu aya palangan 3 mun palang 2 F dina laten lamun kieu nap lamun kieu nah disuna ge aya laleungitan tuh bener teh bener apa bener ayeuna kieu yang dilaten nap tambahan bulutna hiji deui jadi B nah mirip di Sunda ge aya nu leungit sok di luhurna lamun komplit berarti biasa wa leungit hiji tukangna oh ima F leungit kabeh mirip U berarti atas sok mangga ditulis berarti kitu tah cakep anu atos ngacung nu teu acan ngacung ibu-ibu ibu-ibu yang ngiringan tuh ibu-ibu tungan rara nyumput bois
Duluan diajar aksara Sunda. Aya nu dikurangan lamun palang na 3 huruf palang na 2 huruf ieu up bade palang jadi enak palang hiji gede bulan jadi up sami mirip huruf Sunda jeung huruf Latin aya kamiripan mun palang na leungit hiji beda huruf Tah, kopina. Jalan dia. Keun. Beli kilo, Pak. Bagondrong bacana naon ieu? Jadi tulisanna ma bapak ka mana? Ya. Bapak ka mana? Duka. Oh, kuning. Oh, mancing. Coba Mancing lauk emas menang celi. Tina huruf ma bapak ka mana? Tah, dapur make. Wak wow. Ma bapak ka mana? Tulis salina tadi aya ngalakeun. Aya ge Pak, emak ka mana? Emok. Oh, Ma Dewi nulis atuh. Wih, jago.
dina ieu tulisan pamitos ngartos mah